Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngabantu jajara cariyos si Doclo Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun sagala rubinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Breh katempo aya nunang tunga badaga bari nyekal padang. Ari papakean nama sarua jeung nu limaan make baju sarua hideung bari jeung make taragos. Aki panompet anu ngalalajoanan ti kajauhan atuh maneh kaget. Maneh curing hak lantaran jelasna anu dicekal ku eta jalma teh tajalian ti pedang rak-rak langit. Pedang anu keur di teteanganana. Atuh aki panompet teh laju nyampeurkeun ngadeukeutan ka si Doclo bari ngarewos ngabejaan. Kadejang, eta jelema teh nyekel pedang rak-rak langit. Bisa jadi eta jalma teh bangsat. Si Doclo ukur ungeuk laju ngalengkah ka hareup bari neuteub seukeut ka eta jalma. Hebat oge tah pedang teh. Saha si laing teh? Aing pupuh komplotan gaga karaweuyan. Sia geus kumawani ngahalangan kana pagawean aing sabarakan ca. Nganu ngarti. Sia geus bosen hirup. Oh, jadi maneh kapala begal teh? Halah, boa-boa sia mah lain ukur kapala begal, tapi tukang cecaremed. Kurang ajar. Abong-abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan, ngomong padu engap. Rasakeun sia kurang ajar. Eta kapala begal teh geus teu hayang loba catur. Sokomo nepikeun ka buka Rusia. Kawas aya anu disumutkeun jeung embung kanyahoan. Kukituna teh langsung bae narajang ka si Doclo. Hiu! Pedang golebat nyamber disabetkeun kana beuheung. Tapi si Doclo ge henteu cireureun laju ngelok. Los! Pedang teh nyamos ukur ngaliwat luhureun sirahna. Si Doclo henteu gagabah kulantaran eta pedang teh lain pedang sambarangan. Karasa samberan kakuatanna estuning luar biasa. Sok sanajan nya si Doclo teh awakna wadal atawa waduk. Tapi si Doclo ge lain henteu yakin kana kawadukanana. Jeung deui kawas nu ngajawe hayang ngulinengkeun musuhna, hayang nyaho nepikeun ka mana cenah kahebatan eta kapala begal teh. Sokomo kapan eta kapala begal teh nyekel pedang rak-rak langit. Bisa jadi eta begal teh anu geus maok eta pedang rak-rak langit. Hiuk, hiuk, kolebat. Pedang teh geus ngolebati we disabetkeun deui dina kacepatan anu boara. Mun seuk ku jago biasa mah hamo bisa dituturkeun kacepatan teh. Jeung deui eta kolebatna pedang teh hamo bisa katingali. Tapi pikeun si Doclo mah alias Raden Kuntawijaya, murid tunggal Maharesi Padma Surapon kitu deui nyidem tuah kasakten Cupu Guriang 7. Eta kolebatna pedang teh masih kena bisa katempo malahan mah. Kacepatan nanti bisa diimbangan. Gerakan si Doclo leuwih cepat batan kolebatna pedang. Hiuk, hiuk. Pedang teh atuh nyambar tapi bisa disingkahan.
Pugue eta kapala bega teh mani ngaranjuk kaget. Nah cenah eta jalma teh aya kusakitu hebatna, tingkat pangabisana teh lain bandrak-bandrakeun. Nasaha sabenerna eta jalma teh? Urang mana? Jeung deuna bebarengan jeung si Panompet. Anu apal kana ieu pedang? Aing kudu hati-hati jeung waspada. Jelas pangabisana luar biasa. Jurus Dewa Pedang anu ku aing geus diyakinekeun. Pun kitu deui kahebatan ieu pedang rak-rak langit teh. Tetela masih kene bisa diimbangan. Tapi keun nah nepikeun ka mana cenah kahebatan eta jelema aneh teh. Ku aing bakal diungkulan. Gitu cekeran tes hate eta kapala bega teh. Aki Panompet anu lalajo jadi gede hate. Mudah-mudahan we cenah si Doclot teh mampu ngarebut eta pedang tina cekelan eta kapala begal. Ngan bae usahana teh cenah tang tuwe moal gampang. Kulantaran eta kapala begal ge lain jalma sambarangan. Tingkat pangabisana teh estuning hebat luar biasa sokomo nyekal pedang rak-rak langit. Mitra kaum dangu nu tarung teh atuh beki rongkah. Kapala bega beki ngaronjatekeun daya panarajang dina ulin jurus Dewa Pedang jeung tuah kasakten pedang rak-rak langit. Malahan maki wari kahebatan eta si kapala bega teh beki katemong. Gerakana estuning luar biasa. Jirimna kokolebatan lir heulang anu keur nyamberan mangsana. Pedang oge katempo ukur kilatan-kilatan cahaya bodas. Tapi pikeun kasakitu kalina, si Doclot masih kena tetap petagen, mampu ngimbangan malahan mah bisa ngasubekeun panarajang balesan. Hiuk jebrod. Tenggelan si Doclot nanggal pisan kana dada. Jarek-jek kapala bega teh ngajarek-jek mundur ka tukang, tapi gentak ngajaga kaseimbangan badana jeung kuda giru mancuhkeun di tantunganana. Kunaon euy kuat kamerweng kitu? Nah nyeri kabeunangan ku tenggelan uing. Eta kapala bega teh henteu nemalan da puguh keur mulihkeun kaayaan dadana. Anu aneh cenah tenggelan eta si Doclot teh nyidem kekuatan panas. Sapada ngarasa pulih mah. Eta si kapala bega teh laju we atuh katempo masang di jurus. Malahan mah jurusna teh kiwari mah katempo aneh. Pedangna diacungkeun ka luhur. Suku katuhuna ditarik ka tukang. Geus kitu mah eta pedang teh dipuihkeun. Pedang rak-rak langit anu geus muter jika kolecer teh laju muih atuh ngadeukeutan ka si Doclot. Bisa usi kesorangan. Bet. Pedang teh kiwari ngahujanan ngadekan kana awak si Doclot. Tapi si Doclot anu kiwari kawas arek nembongkeun wawasena. Datangna pedang teh henteu disingkahan balu karena keuna kana sasaran. Ngan bae najan keuna kana awak si Doclot. Eta pedang teh henteu bisa nembus alias henteu teurak. Sikap ala begal, panonna mani molotot. Teu nyangka cenah lamun eta si Doclot teh tetela geuning awakna wadal. Tapi sok sanajan kitu, eta si kapala begal teh acan rumasa kateterele jajaten laju nyokot deui pedangna. Kiwari mah pedangna teh balik deui kana cakelanana. Geus kitu mah eta pedang teh laju didorongkeun ka hareup. Aya kekuatan anu henteu katingali nembrag kana awak si Doclot. Awak si Doclot nepikeun ka ngebul. Haseup ngebul mani mulek. Tapi kayaan si Doclot teh tetep batahageun. Henteu unggut kalinduan, henteu kedag keanginan masih keneh tagen we.
Ugue atuh eta kapala begal teh beki kaget. Nah boga ilmu nanahaun cenah eta jalama aneh teh. Cilaka. Anu disinghareupan teh lain jelema biasa, tapi jelema sakti mandraguna. Kayak kieu mah aing kudu ngetrukeun sakabeh kasaktian keun hayang nyaho arek ngagunakeun jurus pamungkas. Kitu cik eta kapala begal teh belaju museurekeun sakabeh kakuatanana barengan jurus pamungkasna. Cidoclo mirenge musuhna arek ngagunakeun jurus pamungkas jeung museurekeun sakabeh kakuatanna teh tetep tenang we teu yeus-yeuneun. Kunaon kalah kahulang-hulang kitu bari jeung eta ngareng kenek masang jurusna naon eta teh? Alah ayaku aneh euy. Ulah waka sombong sia Doclo, najan sia gagah sakti mandraguna. Ayeuna bakal kocor kurang ajar. Heak gajeleng belesat. Awak nengah belesat bari pedang nate nyorocos. Arek dicorocosikeun kana dada si Doclo. Tapi si Doclo hanteu yeus-yeuneun. Tetep nganti we datang na eta pedang. Barang pedang arek keuna kana dadana laju ditewak. Kiep benang dicekel ku si Doclo. Ngan bae matak aneh. Deta we si kapala begal teh laju ngagajeleng ka tukang bari ngalesotkeun cekelanana kana eta pedang. Kunaon euy? Pedang teh kalah kadileupaskeun. Ayeuna mah ieu pedang rak-rak langit teh geus aya dina cekalan uing. Sok erek kumaha sia? Kadiekeun sia eta pedang. Aing kurang ajar. Eta pedang teh milik aing, lain anu maneh deuleu. Ceuk saha sia? Milik maneh? Pugu ieu pedang teh menang maok. Menang maoknya menang maok. Ai, kurang ajar sia. Ulah mitenah. Aing mah teu rumasa maok eta pedang. Ulah ngabohong. Tong sok ngabohong sia. Bisi dosa eta teh. Ngaku ayeuna maneh teh geus maok pedang. Kulantaran ieu pedang teh lain anu maneh tapi menang maok sia ti karaton ti bumi alit. Aing ge nyaho deuleu, bising hayang nyaho kapan uing teh ieu teh anakna Aki Panompet tinu Ngora. Tapi lain ngawin jelema Aki Panompet teh, ngawin cacing. Nya Ratu Cacing bangsa siluman. Eta si kapala begal teh hanteu nemalan deui. Tapi katempo ngahulang jika anu kaget teu percaya kana caritaan si Doclo. Tapi si Doclo teh jiga anu sureti, laju we atuh awakna teh ngabalesak kana jero taneuh nerus bumi. Eta si kapala begal teh beuki colok kaget. Piraku cenah, eta si Doclo teh anakna Aki Panompet. Nyaeta ti Ratu Cacing. Ningali eta kayaan, si kapala begal teh jadi ngeper. Laju we ngabarata kelumpat ngejat ninggalkeun bakalangan. Ngan orok kahaya, si Doclo anu geus ngabalesak asup kana jero taneuh ge hanteu mihikeun lamun nepikeun ka eta si kapala begal teh kabur ngarorosikeun diri. Atuh laju ngudag we sok sanajan eta si kapala begal teh dina lumpatna teh ngagunakeun ilmu kijang mesat. Si Doclo anu lumampah sajroning taneuh sarua ngabalesat ngudag eta ka mana lumpatna si kapala begal. Teu kanyahoan ku si kapala begal. Basa kerejongjon lumpat nyaho-nyaho di hareupeuna teh aya nu mucungul we atuh ngahadang ngahalangan jalan. Si Doclo kaluar tina jero taneuh. Weuyeeh. Rek kabur ka mana? Ulah lumpat. Kunaon maneh teh sia? Sieun ku uing sapeda dibejakeun uing teh anakna Aki Panompet ti Ratu Cacing. Sok sia, rek kumaha ayeuna? Wayahna maneh teh kudu ditewak, kudu dicangkalak. Da aing mah nyaho, maneh teh anu geus nyokot pedang rak-rak langitnya.
Nu bener ya. Nah bener maneh teh anakna Aki Panompet. Terus terang, aing mah teu percaya. Ih, nya ke gue ari teu percaya mah. Nu jelas pek bae arek percaya arek hanteu. Dapan ari kayakinan mah sagala oge kumaha ceuk sorangan, teu bisa diyakinkeun ku batur. Tapi nu penting ayeuna mah maneh ku aing bakal ditewak, bakal dicangkalak. Najan lumpat ka jero liang cocopet oge bakal diudag. Najan lumpat ka luhur langit oge bakal sarua diudag. Sok rek kumaha ayeuna? Terus terang, kula kudu ngaku kana kahebatan ilaing. Tapi panuhun, ulah arek newak kula. Lepaskeun kula. Moal bisa. Tetep maneh teh kudu ditewak, kudu kabawa ka itu ka karaton. Lantaran maneh teh geus nyieun tina kalaku kajahatan. Lian ti jadi begal, kapan maneh teh jadi tukang ceceremen maok pedang rak-rak langit. Kula rumasa geus nyieun tina kalaku kajahatan, jadi begal jeung nya maok eta pedang. Tapi sakabeh teh dipigawe kulantaran kapaksa. Kajurung kurasa nyeri hate hayang males nyeri males pati ka urang karajaan. Jadi kapaksa? Keke kumaha ya? Jadi maneh mah ngabegal teh lain kajurungku pangabutuh, tapi kajurungku hayang males pati males kanyeri. Nah males pati kanyeri kasaha ka karajaan teh? Karajaana? Lain karajaana ari nu utama nama. Tapi ka pati jeung pangagung anu sejena anu geus mitena ka kula. Mitena jadi maneh teh kungsi jadi naon atuh di karaton teh? Bet kungsi kapitenah sagala rupa. Doclot atuh jadi penasaran. Nah atuh sabenerna eta kapala begal teh bet nyaritakeun lamun manehna teh milamba kajahatan kulantaran kapaksa hayang males pati males kanyeri ka urang karajaan. Babakuna manyata cenah kapati jeung pangagung anu sejena anu geus mitena. Lalakonna mah panjang lamun dicaritakeun mah. Nu jelas kula teh ti heula kungsi jadi senopati di karajaan Tanjung Kidul teh. Pangabdian kula salaku senopati sakitu lilana, malahan mah gede jasana. Ngan bae jasa kula teh dianggap eueuh. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Dianggap kula teh geus belot, dianggap kula teh geus hianat. Sok padahal kula teh teu rumasa. Alah jadi maneh teh kungsi jadi senopati nya. Deudeuh teuing atuh keuna ku pitenah. Disangka ngabelot, hianat boga maksud ngabaruntak ka karajaan. Tapi lamun teu salah mah nah lain ngabela diri atuh. Nya eta kula teh teu bisa ngabela diri. Gusti Raja leuwih percaya ka Kipati jeung deui ka turug-turug. Nya anak buah kula aya anu pura-pura ngaku saengko jeung jama-jama anu boga maksud ngabaruntak ka karajaan. Kula teh sasat disakompet daunkeun sok padahal macan aya bukti ukur dumasar tina saksi palsu eta kitu. Lamun kitu mah teu adil atuh, acan aya bukti kakara oge saksi palsu. Kumaha jadi maneh teh diusir ti karajaan teh? Nya kula teh diusir we untung hante dihukum gantung oge. Lantaran cenah jasa-jasa kula leuwih gede. Kula teh nya diusir dibuang ka ieu leuweung. Nya di ieu leuweung kula teh ngahiji jeung para begal. Malahan mah boga maksud bikeun nusun kakuatan. Hayang males pati males kanyeri. Jeung deui kula teh rumasa geus maok eta pedang
anu ngahaja dicokot pikeun nyampurnakeun ilmu. Nya ngalengkepan jurus Dewa Pedang anu salali ku kula geus diyakinkeun salila cicing di ieu leuweung. Oh, kitu nya. Atuh anak kitu mah nya maneh teh sarua jahatna. Geus mitenah. Nah, kumaha kitu kula mah teu rumasa mitenah. Nya teu langsung mitenah. Tapi kulantaran maneh teh geus maok pedang, jadi wis si Aki Panompet anu kapitenah mal bising hayang nyaho kapan Aki Panompet teh diuber-uber ku urang karajaan. Arek ditewak, arek dihukum kulantaran geus disangka nu maok eta pedang. Aya kitu ketan teh. Nya rumasa eta kasalahan kula. Tah ku kituna ku kieuna maneh wayahna kudu kabawa ka karaton. Nya pikeun ngabuktikeun lamun Aki Panompet teh hanteu boga dosa. Nya kula bakal ngabuktikeun ngan bae meureun bakal gede resikona. Kula pasti bakal dihukuman keur mah kula teh dicap jalma anu hianat. Jobos komo kabuktian geus nyokot eta pedang tinang tu kula teh bakal dihukum pati. Ulah sieunkeun ku uwing maneh bakal dibelaan. Jeung deui bakal dibuktikeun maneh oge hanteu salah. Sasat maok pedang jeung jadi begal. Oke, eta teh kapaksa. Jeung di teu rumasa we kitu. Geus hianat, geus ngabelot. Nah, maneh bakal mampu pikeun ngabuktikeunana. Ih, lain ge uwing atuh. Pokona mah keun kalem urusan uwing eta mah. Pokona mah maneh teh kudu kabawa we ka karaton tapi keheula. Nah, saha atuh ngaran maneh teh? Ngaran kula teh Tejamawan. Tejamawannya alus oge tangaran teh. Sok ayeuna geura buka eta taragos teh. Lantaran uing ge hayang nyaho atuh hayang ningali kumaha bebengetan. Bebengetan bebengok maneh. Bebengok kepala begal. Nya ayeuna ieu taragos ku kula bakal dibuka. Taragos kiwari manges dibuka. Bre katom batu ebre banget eta si lalaki nuaran Tejamawan teh. Katingali kayana teh geus aya umuran. Buukna geus carambang. Ngan bae ari kaayana mah masih keneh gagah netelakeun eta jalma teh lain jalma samarangan. Da pugu atuh senopati di Kerajaan Tanjung Kidul. Alah, gagah oge maneh teh. Abong-abong senopati ngan karunya teuing keun aku pitenah. Lamun kitu mah sarua jeung uing-uing ge kungsi beunang ku pitenah teh. Teu ngeunahnya ka pitenah teh. Tapi keun lah sarua sanasib jeung uing pon kitu di si Aki Panompet. Ayeuna mah kudu ngabuktikeun. Hayu ayeuna mah urang milu atuh. Urang sambeurkeun ka si Aki Panompet. Jeung maneh teh kudu minta hampura tah ka saudagar nu geus dibegal jeung dibubarkeun begal teh. Nya hayu nya kula bakal tanggung jawab. Geus hanteu loba catur duanana teh laju we atuh balik di ka tempat anu tadi. Basa tepi ka tempat anu tadi kasampak. Begal anu tadi limaan teh keur ngajarentul we pon kitu di saudagar. Manehna ke masih keneh aya teu wani kabur kitu bae. Pon kitu di Aki Panompet keur ngahadang bisi-bisi eta nu limaan teh ngayakeun tindakan deui ka eta para begal. Basa aya nempo aya nu datang taya lian ti si Docro jeung eta kapala begal. Puguh we atuh Aki Panompet teh maning bungaheun ngan bae barang geus sidik ka beungeut eta si kapala begal. Aki Panompet teh atuh maning ngaranjuk kaget kulantaran geus wawuh ka eta jalma. Tetela geuning cenah kapala begal teh taya lian ti urut senopati Kerajaan Tanjung Kidul. Nyaeta Senopati Tejamawan. Geuningan. Ieu teh Senopati Tejamawan. Leres Aki ieu kuring Tejamawan. Rumasa kuring teh geus jadi kapala begal. Rumasa kuring teh geus maok pedang rak-rak langit anu ngajadikeun Aki beunang ku pitenah.
Amuing kunaon atuh. Nya Kangjeng Senopati dapat milampa deui kajahatan. Tenang heula Ki, tenang. Dasanya nama kajahatan anu dipilampah ku ieu Mamang Teja teh. Henteu sapinuhna kasalahan sorangan manehna teh kulantaran kapaksa. Sasat kapaksa nya kajurung ku nyeri hate. Teu rumasa cenah manehna teh geus ngabaruntak ka Karajaan Tanjung Kidul Ki. Keuna kupitena. Tapi najan kitu tetep ngaku kana kasalahanana. Geus maok ieu pedang rak-rak langit ngajadikeun aki keuna kupitena. Ayeuna ieu Mamang Teja teh arek milu ka karaton pikeun ngabuktikeun lamun aki teh hanteu boga dosa lain anu maokna. Tak kitu? Ya, syukur we ari kitu mah nuhun pami Gusti Senopati bade ngabuktosikeun lamun aki teh henteu gaduh dosa sanes anu malingna. Ngan bae panginten. Saupami Gusti Senopati angkat ka karaton laju ngabuktikeun tinang terus bakal nampi hukuman anu berat. Dianti dianggap jadi jalma anu hianat ngabarontak ka karajaan oge dianggapna nya jelas nyata jalma anu geus kumawani maling barang pusaka hukuman ge berat. Sakoreng-koreng nage dihukum gantung. Iya tak gitu. Nya bener tapi keur kula geus sayaga diri najan kudu nebikeun ka dihukum pati oge. Kula rumasa salah. Tenang heula atuh. Kapan ceuk tadi ge uing bakal melaankeun. Ulah sieun ku dihukum ari teu salah mah. Pokona mah ayeuna mah geus heula. Tuh, itu begal anak buah Mang Teja teh geura titah arindit. Titah bubar kitu. Ulah kumawani deui ngaganggu. Nya ngaganggu ka para sodagar. Pokona mah ulah coba-coba we ngaganggu. Lamun wani-wani ngaganggu ku uing tangtu bakal ditindak gitu. Jeung di kapan Mamang Teja teh sasat kasebut kepala begal anu kasohor. Lamun dititah ku Mamang pasti bakal tarunduk taluk. Nyakeun ku kula bakal diparentahkeun bikeun ngaubarekeun komplotan begal. Jeung deui karunya itu para sodagarkeun urang sambeurkeun heula. Senopati Teja Mawan teh laju nyampeurkeun ka eta sodagar. Dititah ini teh we malahan mah cenah dijamin ti ayeuna kahareup mah ieu jalan teh bakal aman geus moal meunang gangguan ti para begal. Nuhun ade nuhun pisan disimbab dibarantos dibebaskeun. Teu sawios-wios nya nu penting mah salamet disimbab disabarakan jatekeun. Atuh mudah-mudahan kapayuna ieu wewengkon teh aman. Saparantos ieu kajantenan. Kitu ceuk eta sodagar teh laju gora-giru ninggalkeun eta patembatan neruskeun lampah we cenah arek iyang barang kadayeu. Sabada nitah init ka eta sodagar. Atuh eta Senopati Teja Mawan teh laju we paparentah kana kebuana. Wayahna maraneh teh kudu eureun jadi begal. Jeung deui parentahkeun ka komplotan begal-begal sejenna geus ulah kumawani ngaganggu ka para sodagar atawa ka urang lembur. Geus kitu mah eta Senopati Teja Mawan teh nuturkeun aki panompet jeung si Doclok rek ngajugjug ka karaton Tanjung Kidul. Euleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan. Jagat urang tuna heula ieu jajaran carita si Doclok teh nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya parahatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganna Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.